Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng simkuring Muhammad Nopal. Simkuring Rizka Meliana dina acara Warcil, Warta Sacil. Sababaraha menit kapayun urang bade ngadugikeun warta anu pastina faktual, jelas sareng terpercaya. 2 tahun ieu pandemi corona teh ngalana sabundereun dunia. Dampak ti pandemi corona ieu teh dirasakeun ku sadaya pihak. Utamina para siswa di sadaya sakola ti mimiti aya virus corona di Indonesia, pemerintah ngaluarkeun peraturan yen sadaya sakola kudu ditutup. Ku kitu para siswa kudu sakola di bumina nyalira masing-masing. Anu biasana disebut sakola daring. 2 tahun parantos dijalankan sekolah daring, akhirna dina tahun 2002 hiji dugikeun tahun 2022, pamarentah ngabuka deui sadaya sakola di Indonesia. Para siswa parantos ngawitan diajar di sakola deui. Namun teu normal sapertos biasana. Pembelajaran tatap muka atau PTMT teh ngan dilakukeun 50%, anu 50% deui daring. Ningali kaayaan ayeuna, kumaha tanggapan siswa ngeunaan PTMT 50% sareng daring 50%. Ayeuna atos aya rerencangan urang anu nuju di salah sahiji sakola SMA negeri di Kabupaten Bandung. Nira Nuraini mangga dilajengkeun. Rizka sareng Naufal. Ayeuna abdi tos aya di SMA Negeri Hiji Cileunyi. SMA Negeri Hiji Cileunyi ieu nerapkeun program pangajaran 50% PTMT 50% daring. Di dieu abdi bade ngawawancara murid SMA Negeri Hiji Cileunyi. Iya sareng saha namina? Abdi salah sabila di kelas 11 MIPA 2. Abdi da jonggol dina di kelas 11 MIPA 2 UB. Di dieu abdi bade naraskeun sababaraha pertanyaan. Efektif telku ayana pangajaran 50% PTMT 50% daring. Lamun pendapat abdi eta kurang efektif. Kumaha pamadagan anjeun ngeunaan pangajaran 50% PTMT 50% daring. Pamadegan abdi nyaeta siswa anu di bumi kirangna pemahaman dina pangajaran jadi kurang efektif. Naon wae dampak anu dirasakeun pas pangajaran 50% PTMT 50% daring. Anu di bumi kirang biasa mahamkeun kana materi nu disampaikan ku guru-guru sareng di sekolah oge rada-rada diskon Kendala naon anu dihadapi pas pangajaran 50% daring 50% PTM. Anu di bumi biasana kendalana eta tina kuota sareng tina sinyal. Leuwih resep ka pangajaran 50% daring 50% PTMT atau napi hoyong geus 100% PTM. Hoyong namanya 100% offline. Namun ningali deui kana situasi Covid-19 ayeuna. Teu naon 100% asalkan protokol kesehatanna tetap diterapkan di sekolah. Hatur nuhun atas waktunya. Boleh pertanyaan di abdi. Hatur nuhun. Sakitu wae informasi nu tiasa abdi laporkeun. Balik deui ka studio Rizka sareng Naufal. Hatur nuhun Nira Nuraini selaku reporter Warcil kanggo laporan langsung ti sakola SMA Negeri Hiji Cileunyi. Salajengna aya warta ngeunaan sikep sarta palanggaran anu dilakukeun ku siswa SMA Negeri Hiji Cileunyi salami diajar daring. Satos jeda iklan anu bade ditayangkeun. Lapar euy. Hai Raya. Raihan, tujuh naon? Lagi membuat Faiz ngadamel kopi. Di hoyong atuh Faiz. Di mana tuh kopinya?
jadinya. Betul. Naonnya? Mangga diurut atuh. Wah, nuhun Pak I. Nuhun Pak I. Kami-kami. Bener raus kieu. Nyanyi atuh udah dipangdamelkeun. 2 tahun diajar daring, kegiatan diajar teh beda pisan sapertos sata acana. Ayana beda daring sareng tatap muka, pastina nimbulkeun dampak kana sikap para siswa. Kumargi para siswa reuas karena kebiasaan anyar anu kudu dijalankeun salami sakola daring. Kukitu, ayeuna atos aya rerencangan urang di ruang BK SMA Negeri Hiji Cileunyi, nyaeta Sarah Mutia Azahra. Mangga dilajengkeun. Nuhun Kariska sareng Naufal, ayeuna abdi tos aya di padeuna ruang BK. Di dieu abdi bade mawawancara salah satu hiji guru BK di SMA Negeri Hiji Cileunyi. Mangga. Punten Ibu satu asrama namanya siapa? Emak, Ibu Emak. Di dieu abdi bade naroskeun sabelumna pertanyaan anu kahiji kumaha perilaku siswa salami sakola online? Perilaku siswa salami online benten-benten mun seseueurna seueur siswa anu pengiringan sekolah online. Janten eta masalah salah sahiji masalah anu kaeta ageung lah kanggo dibekan nyalira. Janten siswa teh kami di bumi online seueur kendalana. Salah sawiosna wifi-na nya jaringanna atanapi anjeunna anjeunna kaboboan gitu kan. Janten pengiringan sekolah online. Anu kadua naon pelanggaran anu sering dilanggar ku siswa salami sakola online? Pelanggaran salami ieu mung eta kelebet sekolah. Janten sareng tugas-tugasna numpuk teu dikerjakeun. Janten seueur guru-guru anu mengeluh gitu ya ka wali kelas atanapi KBK gitu. Manggi tugas-tugasna numpuk teu dikerjakeun. Untuk mangga dia pertanyaan terakhir, kumaha cara ibu yang ngalimpahan murid anu ngalakukeun pelanggaran? Panginten kami di BK nyalira salah sawiosna anu kahiji dihubungi orang tuana. Ditelepon orang tuana ieu kunaon dikonfirmasi aya kendala atanapi henteu tina segi saranana sapertos HP-na, kuotana atanapi kumaha. Kami misal saurna saranana tidak memadai gitu nya kirangan sakola masihan solusi nyaeta nambutkeun tablet ti wakasek sarana nyaeta Bu Eta. Salajengna kami masih keneh ya kunaon sanes sarana nu janten masalahna dipanggil orang tuana ka dieu dikonfirmasi aya naon di bumi teh gitu atanapi sarana henteu memadai. Seseueurna sih masalahna ti diri pribadi anjeunna nyaeta hoream gitu. Terus kami di bumi kan benten suasanana. Panginten kami di bumi suasanana sapertos diliburkeun gitu nya. Padahal mah sami wae an benten teu ka sakola hungkul. Janten anu ku BK dilakonan mah nyaeta ngahubungi orang tuana kahiji namun ditelepon atanapi dipanggil orang tua kami. Makanya nya sakitu wae pertanyaan ti abdi punten tos ngadap waktasna ya. Sakali deui nuhun Ibu muga tiasa memenangkan sekolahna. Amin. Kali deui kasa diharuskan sareng. Tur nuhun Sarah Mutia Azahra salaku reporter Warcil. Kanggo laporan langsung ti ruang BK di Sakola SMA Negeri Hiji Cileunyi. Salajengna aya warta ngeunaan dampak COVID-19 kangge para pedagang saatos jeda iklan anu bade ditayangkeun. Aduh, milada pisannya. Jengnya, tapi meni raos. Sarah
ameni saha lada. Nginum teh pucuk harum, tehna berkualitas ekstra melati. Ya. Mana tuh? Ya. Seger geningnya. Seger, nuhun ya Rizka. Sami-sami, dadah. Pandemi COVID-19 teh nimbulkeun dampak kangge para padagang. Utamina kangge padagang anu icalan di deket sakola. Kumargi ayeuna barudak sakola teh teu acan normal diajar di sakola. Ku kitu, ayeuna atos aya rerencangan urang anu aya di tempat para pedagang biasana icalan. Mangga ka Adinda Tasya dilajengkeun. Nuhun Rizka sareng Noval ayeuna abdi atas nuju di tempat para pedagang cat ke sekolah SMA Negeri di Cileunyi. Jadi abdi bade ngawawancara salah sahiji pedagang. Nyaeta hayu wes urang samperkeun. Assalamualaikum, Mang. Kumaha dalem? Satacana kenalkeun nami abdi Adinda Tasya di saluran TV Wakil nyata Wakat Sasil. Jadi abdi bade naraskeun sababaraha pertanyaan sama ngenaan di Salamang dina mangsa pandemi. Nah, punten bilih ngaganggu waktuna, bias Mang? Iya, Langsung wae ka pertanyaanna saat tasana nami mangsa? gitu. Oh gitu. Itu yang mau jualan mana? Martabak telur. Nah, Mang jualan ieu teh di Tabu Sabaraha sampai Tabu Sabaraha? Tabu 8 ketika Tabu 4. Oh, nebuk ka Tabu 4. Terus selama kan ini menuju pandeminya. Nah, dampak tina corona ieu teh selama teh kumaha? Ada ngaruh pisan sih penghasilan turun. Kan sekolah dilaliburkeun. Pokoknya ada 50% dari 50% PTN-nya. Terus solusi Mang meh ieu jualan teh sok lancar-lancar wae. Terus metode kumaha? Pemerintah harus ya kedaya deh Mang ngaranna. Ya, sekolah mulai dinormalkeun, damel-damel mulai damel deui. Nah, kan ayeuna menuju pandeminya. Pemerintah kan ngaimbau masyarakat sareng pedagang oge kedah ngangge protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan wae nu atos manglakukeun Pakai masker, hand sanitizer selalu dipakai gitu. nya sakitu wae artinya perkara sakit abdi punten jadi aya salpatanya Mang nuhun pisan atos kaganggu waktosna terus nuhun pisan oge tos masihan waktos ka abdi Kadi nuhun Mang. Assalamualaikum. Sakitu wae informasi di abdi balik deui ka studio Rizka sareng Noval. Nuhun Adinda Tasya salaku reporter Warcil kanggo laporan langsung di tempat para pedagang icalan. Pemirsa tekaraos atau sabaraha menit urang ngisi waktos aranjeun. Rupina mung sakitu anu tiasa ku urang dugikeun, mugia aya mangpaatna kangge sadayana. Ayeuna waktosna simkuring Noval Simkuring Rizka, pamit undur diri. tetap jaga kesehatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedagang buka lagi. Mang say hi Mang. Halo guys. Hai Raya.